meuni rame sih ah. Ya kalau lompatan gitu rame aya naon. Teuing da si Pajar di itu diserang. Pajar mana ini jiga riweuh kitu. Urang lompat ka dieu, si Pajar diserang di ditu. Si Pajar mana heula ieu sorangan kalpubuh ngomong teh. Ini panik gitu. Emang dieu mana sareng riweuh Pajar? Teuing da ieu si ieu heug naon teh. Nu lompatan kieu ni asa riweuh si Pajar senaik diserang. Oh no. Mana? Si Pajar mana? Teuing da di ditu meuni rame Kang, diserang ngomong nama. Kieu maneh je mojan si masalah. Maksud serangan Pajar, si Pajar nu diserang. Kan ada keusulan. Serangan Pajar, serangan Pajar teh bagi-bagi amplop. Subuh Pajar wayah Pajar. Lain si Pajar diserang, dasar areblek. Ah, dasar emblek.